Lagi mentereng panas tengah poe, pergi ke sawah nyari buah kacang, mau bikin pencok buat ngawadang tengah poe. Wilujeng dongkap deui atunya baraya sadayana. Sapertos biasa dina sapopoena Mamah Alisa di kampung. Semoga yang selalu mantengin videonya Mama Alisa semuanya diberi kesehatan ya, amin. Nah jadi ini tuh suasananya bener-bener pas lagi panas-panasnya. Pokoknya nama cocok pisan ya lagi panas-panas gini mah. Ngawadang sama pencok kacang alias sambal kacang. Terus jangan lupa cabe nana teh sing banyak, sing lada pokona nama. Heg ulah sampai kah henteu lada pokona nama. Lamun teu lada mah moal enak. Teras tong hilap deui daun suraung sareng cikurna sing seueur. Ngan hanyakal ieu teh kacangna masih keneh aralit keneh seseueur mah parentil. Atuh da uyuhan unggal poe di arahanana oge. Tapi aneh nana teh meunangkeun henteu bosen-bosen da kana sambal kacang teh. Komo tah heg ngaemam nana teh sareng beuleum